kaondangan ongko tempo milih sabaraha heula Ji batur mah gocap Haji sabaraha 30 kurang leuwihan atuh nah ari sia eta nu milih dipertanggungjawabkeun lamun nu dipilih nangke teu adil ngilu nyumbang ka teu adilan ai lamun dipertanggungjawabkeun berarti ai urusan milih urusan dunya urusan akhirat urusan dunya nu dipertanggungjawabkeun di akhirat ai nu milih urusan negara urusan agama urusan negara tapi dipertanggungjawabkeun secara pribadi di hadapan Allah agama jeung negara teu bisa dipisah kabeh ge dipertanggungjawabkeun kulantaran kabeh dipertanggungjawabkeun agama jeung negara hiji kesatuan mantak politik lain bungkusna nu penting eusina bungkusna mah pek naon wae tapi eusina bener teu atas nama agama babakti ka masyarakat